punya niat nu kadua lajeng ta niat anu katilu nyata sejak naon ngicalkeun kabodohan gitu punya cek ibu-ibu teh nah kabodohan naon dawi mah geus pinter kok mau ngabohongan salaki mau ya mah pang paham nah aya katerangan Bu cek bahasa ieu nya cek bahasa Sundana lamun teh matang kakai salam dunya ku ibu-ibu teh dianggo pulpena lajeng cai salam dunya cai laut cai walungan cai balong cai situ jeung cai-cai nu sanesna dianggo mangsi urang nu nyeratkeunana kanggo nyeratkeun ilmu Gusti Allah daripada ilmu Allah tiasa kaserakeun sadayana CF sadayana kadon umur urang teu picekapeun kanggo nyeratkeun ilmu Gusti Allah dina pada seueurna ku sabab kitu berarti atuh ilmu Allah teh urang teh seueur anu henteu terangna daripada anu terangna tak wasilahna pangaosan urang teh angkat pangaosan teh sejak kitu milarian ilmu anu urang teh terang anu tos terang supados langkung kiat ayana di urang anu mangmang langkung yakin janten yakin gitu kuasilahna pangaosan oh itu teh urang teu apa geuning tuh ari ini maka pangaosan jadi apa naon tanu itu teh teu apa teh heueuh tatangga meuli emas sugan teh can meuli emas tuh ari pangaosan mah anu ngabejaan si itu meuli emas deui lain nu kitu punya tapi nya lainnya ai tama heureuyna gitu oh rukun wudu teh geuningan paduna wudu teh aya genep kahiji niat tuluy anu sugan teh teu aya rukunna eta wudu sugan teh nu aya rukun teh salat we wungkul geuning wudu ge aya urang karek apa tuh tiasa apa teh kuasilahna angkat pangaosan nya tamatak supados janten pahala angkat pangaosana teh niatan sejak ngantunkeun kabodohan ningakeun kabodohan ngahapus kabodohan kuasilahna angkat pangaosan sabab ilmu Allah mah seueur teh nya nu neme tos diuningakeun salajengna sanes wungkul kanggo kabodohan urang Bu niatan dina mana jeung abdi teh hoyong ngaleungitkeun sabada abdi terang kabodohan nu aya di kulawarga abdi bedeuna caroge dah caroge abdi teh saresna mah teu patos apalna naon makanya eta caroge teh tihangna rumah tangga teh caroge najan kumaha ge bunya sok najan ibu ayeuna ka caroge teh sasentak sasengor sok amuk-amukan bahkan najong ge wantun cicing caroge teh dicabok ku ibu ge cicing we dicarekan kadon camerut teh kitu siga kuuknya eta teh lain sieuneun nya lain eleh nyelehan da atuh pamoga telah muntos nafsu Bu bodeksin ge dikunya gitu komo ibu-ibu da teu pantes atuh lalaki gelut sareng istri komo jeung bojo umahnya teu pantes jadi ngelehan we da abdi kupun bojonya ngelehan we gitu cipun bojo sare itunya tong kahudang gitu tong usaha cenah cicinge nurut teh abdi mah gitu geura tuang tah jeung daging jeung nog jeung atrut tah ieu artos saanu aya nu masihan dipesakan itu nurut teh abdi mah gitu gitu tah kurang teh kacaroge diwartoskeun bapana geuningan rukun teh lain unggul dina Islamnya rukun Islam aya 5 kahiji sahadat kadua salat jeung saterasna dina wudu ge geuningnya bapana aya rukunan aya kitu aya geuning aya genep cenah ceuk ajengan teh mamah pangaosan mamah katalar kabeh sakila ngencelengna 500 komo ngencelengna 100.000 mah pinter sigana mamah gitu kaberkahan itu pokok mau ditumpangan ku kakaren ieu mah kakaren Idul Fitri wah sigana mah jadi pang pinterna we najan 500 ge pinter tah diwartosan caroge teh janten tina teu apa caroge jadi apa teras putra
Geningan kade keneng atau kujang gini sia wudu teh aya rukuna sia kudu cumponan naon mah anu tah saena mah ladang pangaosan teh disagedengeun kanggo minterkeun urang lajeng atuh kanggo ngawartosan kulawargi urang khususna caroge jeung putra bok pilih teterangan di wartosan ku urang teh saena kitu Bu ka kulawargi teh kedah alewoh nya maparianan uninga perihal laladangan pangaosan itu ulah naroseun nu teu pararuku wih teh panduan sok naroseun ari ieu cenah kumahaneun geus dikumahan kumaneh cenah kitu ka salaki teh ayo maneh geus ngisikan cenah pan urang pangaosan wah ulah Bu ulah lamun tiasa mah nya da tetuman kitu teh ya punya tetuman napangna kedah kitu kusabab bok pilih caroge urang tara pangaosan lajeng teu aya kanyaho panan salametna urang teh ku wasilana di tanggal walar ku caroge kumaha mun carogena bodo tuh pan meureun deuk nanggal walar urang kumaha anjeunna oge bodo mata kieu Bu aya katerangannya lamun bojona bodo masih kene aya harapan salamet di akhirat itu lamun kagungan carogena anu pinter karena agama maksudna itu bakal dijahit aku caroge anu pinter karena agama sok sanaos bojona bodoh mata ku sae katerang eta bi ade oh kapungkur ieu mah nya kapungkur tah kapungkur mah pasantren teh jarang ngadamel pasantren istri tah eta modelnya santiong ayana teh ayeuna Cikole Tasikmalaya ayana teh ayeuna 80 gitu ayana teh. Tah aya di Sadang di Adul Alfiah. Neme ayeuna. Ah pameget we. Sabab lamun pamegetna pinter kana agama, najan ngengengkeun istri anu bodoh. Dina bab agama bakal katulungan ku caroge. Itu katulungan tak ku caroge. Jadi salamet teh najan ceuk parikosa salatna teu bener eta si istrina teh. Tapi gaduh caroge walaupun sanes ajengan nya ngarti kana agama salatna teh leres di ilmuan teh tah istri anu bodoh teh kajahit gitu istri anu bodoh teh ku carogena teh salamet teh najan salatna teh teu bener matak lamun teh mah aya istri salatna teu bener ulah wakanyawa nya bok pilih carogena teh anu ngarti kana agama ku carogena ke disalametkeun tah mata kapungkur mah nya santi pasantren aya santi isi teh jarang tah kadiekeun aya we pasantren sakantenan nampi santri istri saeuningan situasi nah situasina pameget eta mah tos jarang anu malah santren jarang anu ngaos hariwang atuh bojona bodoh gaduh carogena oge bodoh atuh bade kumaha salametna tah atuh kusab kitu sugane atuh aya salah sahijina anu pinter bae dina bojona kitu nya tiasa nyaangan anu janten carogena janten sugan we salamet sok sanajan anu bakal dihisab teh caroge ku bojo kitu tari bojona pinter mah sugane hoti mah sugan we atuh ngahampang-hampang kitu sugane ngahampang-hampang lajeng atuh engke cenah eta pan putra anu tiasa nyalametkeun teh atuh saleueung putrana teh ujug-ujug soleh walaupun ibu ramana bodoh itu teu apaleun ngaosnya teu apaleun agama ngusruk-ngusruk itu kana ngaos teh peupeurieun teh kumaha keur mah bodoh ibu ramana teh teu apal itu ieu dina bab agama gaduh putra pan rata-rata dihare-harekeun jadi putrana ge bodoh atuh bade kumaha nya ibu rahmana bodoh putrana ge bodoh cilaka tah aku sawa aya kitu ayeuna teh ngadaramel pasantren nampi santri istri nyata supaya aya salah sahijieun ti keluarga eta teh anu ngarti kana agama sugan ku anu ngarti eta dihampang-hampang bae dieuna ku bojona gitu satuluyna putrana anu kuduna ku carogena diburukan dielingan ku sabab carogena mah seueur aktivitas boborah ngaping putrana tah ku bojona
ditititah salat, dititah ngaos, diwurukan, dielingan teh. Tah kitu ayana pasantren istri ku zaman ayeuna seueur teh. Sabab situasi ieu teh kanyaah Allah ka umat Kangjeng Nabi. Kanyah ti Kangjeng Nabi ka umatna berkah ti ulama. Jadi ajengan teh hawana teh hoyong ngadamel we santri istri. Nya kobong ka istri itu. Hoyong ngawuruk istri, hoyong napi istri. Nyata kanyaah teh ya. Kanyaah teh ya. Lamun teu narampi mah beureunan kumaha.